Duh, deka bingung ya. Jadi youtuber geus arek 2 tahun can ngahasilkeun wae duit, kudu kumaha ya. Sugan sia boga ide kumaha nya. Panu kitu mah kudu konsisten sia teh. Ulah bosenan jadi jelema. Sia kuduna unggal poe uploadna, ulah saminggu sakali unggal poe arek aya nu nonton arek henteu nya upload terus. Nu penting mah maneh aktif dina uploadan eta. Pokona mah ulah bosenan jadi jelema mah konsisten. Kakarek melak yang buka hasilnya. Lah sia ngomong mau pabari. Mana mah teu nyaoban meureunnan perasaan urang kumaha. Upload we terus nonton ge kadang aya 2 urang, saurang. Arek teu kesel kumaha coba. Hayang atuh orang ge jiga batur. Nepikeun ka bogana naon eta tina hasil youtuber. Yo dengekeun ku sia nya. Batur mah teh kitu teh make modal. Teukur modal dengkul doang jiga maneh. Ari maneh naon atuh? Ngarap-ngarap ditonton ku batur loba tapi maneh teh hayang ngawalkeun modalnya. Teu sarojeng wadulur kitu carana mah sia teh. Tapi heueuh nya sakitu mah maneh bener ngomong teh. Terus kumaha tuh kahareupna ieu? Urang ieu video geus arek 200 video mah nya tuh urang kieu-kieu wae jadi youtuber teh. Kemajuan tingan. Cik atuh coba maneh mere ide kumaha carana gitu. Supaya urang teh maju ka hareupna. Urang lamun aya hasil mah moal poho ka maneh teh moal. Moal poho bener moal urang mah. Moal ari poho mangan moal inget meureunnya. Moal inget mere maksudna ari poho mah moal da urang mau teh ti baheula mah jeung maneh teh.